Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng kasadayana murangkali kelas 4. Mudah-mudahan sarekat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo pelajaran bahasa Sunda mangga dibuka buku paketna halaman 52. Nah, halaman 52 nih pangrumat bahasa Sunda pikeun murid SD kelas 4. Nah, halaman 52. Tinggal didinya dihandapna aya pancen hidup nya. Tugas anjeun, tugas kalian nya. Tadi dia tinggal sok baca heula nya baca pek tangtukeun kecapananya. Naha saha di mana naha iraha naon kunaon atawa sabaraha pek tangtukeun kecapananya saha di mana naha iraha naon kunaon atawa sabaraha saya teh kecapananya. Nah tinggalian contoh di handap ieu tah tingali. Jadi anjeun nya hidup kalian menentukan kalimat tanyanya apakah saha, apakah di mana, apakah naha, apakah iraha. Nah contoh di dieu nya titik-titik urang latihan pramuka teh. Jadi iraha urang latihan pramuka teh atawa di mana urang latihan pramuka. Nah contoh di dieu nya. Nah di teh naon titik-titik. Nah berarti iraha tuh nya. Nah iraha kurang latihan pramuka teh atawa kieu di mana nya di mana kurang latihan pramuka teh berarti lamun di mana berarti menanyakan tempat, lamun iraha berarti menanyakan waktunya. Iraha teh waktu berarti di mana mah menanyakan tempat nya. Bedanya di mana mah tempat berarti lamun iraha mah waktu kapan, iraha di mana nya kahartos. Nah ina sok tingali di dieu pigawe contoh di luhur pigawe dina buku pancen ngali titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah berarti di dieu naon tah. Nah pertanyaan kalimat tanya anu pantes titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari saha misalkan itunya saha nu teu milu upacara poe Senen kamari nya itu naon deui. Titik-titik bumia teh naon tah di mana. Nah di mana bumia teh nya itu kalimat berarti menanyakan tempat di mana bumia teh ya. Sok ayeuna hidup di isian. Nah titik-titik judul bukuna naon tah berarti naon judul bukuna ulah iraha judul bukuna berarti
ini menanyakan objekna, jenisna naon, judul bukuna nama, dan menanyakan nama. Barudak kelas 3 piknikna titik-titik, barudak kelas 3 piknikna. Yo, berarti kumaha tah? Kamana? Kamana? Barudak kelas 3 piknikna. Berarti kemana barudak kelas 3 piknikna, atau bisa oke, di mana barudak kelas 3 piknikna, atau iraha gitu. Iraha barudak kelas 3 piknikna. Sok ayeuna anu sesuai nya. Akan kamana? Nah, titik-titik jenengan Gubernur Jawa Barat teh, titik-titik jenengan jenengan teh naon? Nama, titik-titik nama Gubernur Jawa Barat teh. Nah, berarti ya saha jenengan Gubernur Jawa Barat teh. Sok ayeuna di dieu tah eusian ku hideap, di dieu tah genep 7 8 9 10 11 12. Terus ieu anu C nulis kalimah pananya. Kalian coba membuat kalimah tanya. Ari tadi mah saha di mana, ari saha di mana, iraha naon. Nah, ayeuna mah kalian membuat kalimat pertanyaan. Nah, tingali Usman rek sakola, Usman rek sakola. Rek ka mana Usman? Usman rek sakola. Nah, ayeuna mah sok tingali hideep nya. Yeun. Nah, tingali nya. Sok tinggal. Pigawe kawas contoh dina buku pancen. Tingali Fitri keur emam. Nah, contohna contoh Fitri keur emam. Nuju naon Fitri? Nah, oke, tanda tanya di dia nanya. Nah, itu. Oke, tanda tanya di dia na. Nuju naon Fitri? Nuju naon Fitri? 2. Eman ulin ka Bandung. Nah, kumaha tah pertanyaanana? Eman ulin ka Bandung, kumaha pertanyaanana? Kamana Eman, atau ulin kamana Eman? Eman ulin ka Bandung, berarti dia teh tah ulin kamana? Nah, nuju naon Fitri? Tah pakai tanda tanya nya. Sok ayeuna mah ku hideep hijieun nya didamelkeun kalimah pananya. Sareng nu tadi eusian nya, nu tadi eusian nya, nu tadi eusian tah ieu saha di mana naon. Nah, ayeuna oge ieu yeunkeun kalimah pananya. Nu tadi mah tinggal ngisian saha di mana naon ka mana saha. Itu sampai ke 10 sikinya, 10 nomor. Tah ayeuna mah ieu anu C halaman 53.
Nah ayeuna mah ieu halaman anu C-na halaman 50 tilunya nulis kalimah pananya. Nah digawe kawas contoh dina buku pancen sok. Fitri keur emam menuju naon Fitri? Eman ulin ka Bandung. Tah kalimah tanya naon? Kalimah tanya naon gitu. Pertanyaanna naon? Eman ulin ka Bandung. Ulin ka mana Eman? Eman ulin ka nya sok dieusian dieusian dipelajari latihanana tulis dina buku atau napi dina buku paketna teu naon pake pensil nya pake paslok sakitu dina pelajaran bahasa Sunda. Sarehat sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.